minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tijan Ad-Daruri. Di awal logat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tijan kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu jeung ari rahmat Allah, wassalamu jeung ari kasalamatan ti Allah, ala rasulillahi eta muga tetep ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du jeung dina sabadana kitu, payaqulu tuluy ngadawuh saha fakiru rahmati rabbih, Syekh Fakir anu banget mika butuh kana rahmat pangerana, al khabiri anu maha waspada, al basiri anu maha ningali. Ibrahimul Bajuri tegesna Syekh Ibrahim al Bajuri, dzu taksiri anu gagabah, tolaba menta minni ti kami, saha ba'dul ikhwani sawarehna dulur-dulur kami, aslaha muga ngamaslahatkeun saha Allahu Gusti Allah, li ka kami, walahum jeung ka ba'dul ikhwan, alhala kana tingkah, wasyana jeung kalakuan, an aktuba kana yen nulis kami, lahu pikeun ba'dul ikhwan, risalatan kana hiji risalah, tashtamilu anu ngawengku, ala sifatil maula kana sifat kapangeranan, wa adadiha jeung pirang-pirang lalawanan sifat kapangeranan, wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala, wa alama jeung kana perkara yajibu anu wajib fi haqqir rusuli dina hakna para rasul, wa ma jeung perkara yastahilu anu mustahil fi haqqihim dina hakna para rasul, wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang dina hakna para rasul. Pa ajabatu tuluy nyumponan kuring hu kana itu pamenta, ila dzalika kana nulis risalah. Fakultu tuluy ngucap kami, wabillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pitulung. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasakur jalma mukallaf, naon aya aripa yen nganyahokeun mukallaf makana perkara yajibu anu wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala,
Wama jeung perkara yastahilu anu mustahil, wama jeung perkara ya juzu anu wenang dina hakna Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima lam tanaru bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.